الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. Memang kos gitu deh kuadet penting baik mah salat lah pokoknya bagus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan-tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salat teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau kasup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan. Aing geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusu ka aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Hareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat ka bejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atulah gitu kan. Emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah ku lagi nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecap malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus. Wah. Teu jadi ka sorga ieu aing saking teu khusus salat ieu cek cenah. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh ku ngade teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa khusu tetep bae. Saya bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh Masya Allah jaeu teu nyaho jadi kahuruan. Salat kahuruan nya teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong, "Hut." Udah kureungit bae ge, bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan? Goblok reungit. Atuh reungit pak kalem ka teu bisa imah kudu make jotosan-jotosan. Udah. Kita teh khusu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus. Geus kudaek nage geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya. Moal salatnya. Mun teu iman mah moal ngalawudu, jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat. Pohara jasa. Ye, atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa. Jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusu jeung teu khusu. Ya malaikat teh nyahoeun kana mah. Ngan sakadar nyatetan doang salat. Teu nyahoeun nu mana nu khusu nu teu khusu, teu nyahoeun malaikat mah tuh. Mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun jasa. Lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah, iman teu ka Allah jeung ka Rasulna. Paeh la tufattahu lahum abwabus sama. Bae dibukakeun lawang langit. Atawa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat. Kita sholat henteu, kita zakat henteu, kita puasa henteu, kita haji henteu. Kita ulah maling korupsi, kita ulah mabok, kita ulah zina. La tufattahu
tufattahu lahum abwabus sama moal asup ka sorga wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwal fi samil akhyar. Insyaallah na'udzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du cakna insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu caknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 wa'du ieu kumaha wa'du deui insyaallah caknya lagi atuh sebab beusi janji aju teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui atuh ngaca sholawat mati jauh kene ngahiliwir seungi ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca sholawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakan instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ya, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah muamalah munakahat jinayah aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna kitu kene puasa zakat haji. Nah ku hari pengamalanana wa amilus sholihat enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga alhamdulillahirabbil urang berarti kan saha deui atuh coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajian diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah tembak cenah saya paehan aing iman baik ka Gusti Allah berarti bukan bener iman sia ka Kangjeng Rasul itu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae pon iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh hehehe dole di masjid saha nu ngimaman emang saha atuh nyaho gitu nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang teu kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus zakat atuh aing mah kata zakat heuh kumaha deui eta
memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah iyalah ulaika ashabul jan sorga geus murah jasa sorga mah nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate menteu agungan kene cincin digosokan we cincin terus mandi can naon can cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae bukan Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti nah ngaji nyana saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha tadi nek ngaji aing salat subuh heula ajo niata qodho berarti bener kan ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan heula mah aja ditan salat subuh heula sholli fardhu subuh rakaatain qodhoan Allah eta kan bener berarti kan bener surga eta sanajan kabeuragan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji bang sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 teu salah kan atuh ieu mah teu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qobo nginganan atuh aju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan teu salah teu naon ngan rada beureum beungeut dong setik oh masalah mun kieu mah sih salat geus salat zuhur sabarakaat 3 ieu budak kudu servis ye 3 ke asar saya geus salat geus salat asar sabarakaat 2 wah ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilu sholihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kitu mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung teu gaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eto kota aminal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salih aja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum sia geus ayo salat berangkat opat pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing sakumaha trail budak tapi kan sholat emang aing mah bisa nakos kitu cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadal coba eta iya teh geus lagi salahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah mah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa sholat bae mun aya anak urang teh Pak kuno aja sholat reko boro-boro sia aing henteu geus penting sarolat teh deuk khusu deuk henteu ayo salat teh pokona mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha poe eta bapa bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta we asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Ci asalnya hos syaratna, asalnya hos rukuna beres. Geus eta
amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari nage lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu sakecelaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero nage kadeuleuh ku ngageng celang endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh nggak jengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala batak la nukallifu nafsan illa enteng geus hese masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat kosok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing kosok puasa aing puasa Ramadan kosok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah kosok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon deui fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus eta kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah segala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipiceun ku aing dibawa ka kuburan ku aing boy kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus bae nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga ye hampang jasa ya we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-enengna di surga masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ninaheun jasa ieu mah masya Allah karim ihtis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bogan nyana teh iman ka Allah bogan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad teu asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal teh pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngadang teu bisa ngadang nangkarak teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari kitu nyana kan lu bisa husu lantaran khusus mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusus geus bisa ngahareupeun niheulakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka
ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk. Modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabul. Hese aing di khusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar. Geus bisa teman-teman Allahumma agung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Cak setan baru nih ya. Cak setan ayo gerak husukeun Gusti gerak husukeun ayo gerak husukeun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ngadeukeutan setan slek. Ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus. Cincin di jero hate cincin. Aya cincinan digulak-gilak ku setan. Eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus. Gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanna kan. Ganti yeuna ye naonna karangana batangna. Kamari mah kan ku perak coba bagus. Tungtung ngalahin sholat produksi cincin. Geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak setan dadah. Kos gitu sholat urang. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di pabrik aya angkateun barang geser saeutik eta geser saeutik hargana duh sakilona teh lamun ditambahan di 100 cenah dibere nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah. Ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Acak-acakan salat. Baru Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi. Ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu. Jam paparantin ongko. Eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena. Hayang rada nyaman bae sabar duit jang geus. Kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah. Isukan bae itu ka Tangerang mah gitu. Nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salat sepatu. Jelema mah di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid dage make kipas make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah make sorban. Udeng-udeng deui. Siwak lagi eleh bae leungeun mah. Mending gosok-gosok kitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid make jubah, make udang-udang, ate di mall. Atuh aing mah bisa na sakitu. Kamari ge ngaji lanu kalipun absan. Mang mah kos kitu deuk wae penting lain mah salat belah pokona mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh. Daek bae heulang geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan-tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusyuk di dieu. Ieu mah nu salat teu pati khusyuk di pager bae heulanan. Ulah kasup ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan. Aing mah geus ngaja. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Nyareupun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atuh lah gitu kan. Emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecap malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat
bangunkan bagus. Wah, nggak jadi kasar gak ya insya gitu khusus sholat itu cek. Aduh, ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atau emang bisa nangan sakit itu deh kumade itu dipaksa-paksakan ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan sholat. Saya emang tuh bisa khusu tetep baik. Saya baik tak khusu mual bisa sebab kudu ngalengitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan saya marukil kurgi ke sholat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratan kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh ya. Masyaallah jaeu teu kan. Teu nyaho jadi kahuruan. Salat kahuruan nya teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong, "Hut." Udah kureungit bae ge, bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan? Goblok reungit. Atuh reungit pak kalem bae ka teu bisa imah kudu make jotosan-jotosan. Udah. Kita teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus. Geus kudaek nage geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya. Moal salatnya. Mun teu iman mah moal ngalawudu, jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat. Pohara jasa. Ye, atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa. Jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu. Ya malaikat teh nyahoeun kana mah. Ngan sakadar nyatetan doang salat. Teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu, teu nyahoeun malaikat mah tuh. Mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun jas. Ngan lamun ndek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha
lidungan di sorga beda-beda engke. Mata kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa di barengan ku sakola dua tak ngaranna. Teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teh di ka sorga bae geus mulai pondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres. Neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk pingit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pingit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lembu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai teh urang aduh tadi ngeunah supari rada ngarentet deui aing ye Sidina Abu Bakar nyencerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana ieu memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun ka pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh iman deuk mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang beledek bae teh urang nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu ja urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain gitu besi anu di pikiran tah ieu teh naon ieu teh aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah kepanggih sahabat nu saja iya Ali katinggalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik mending dimawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paeh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusukan henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai tadi bae lah mendingan nu
di jero teuing mah eungap cenah teh. Ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceuli. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun didelekeun kanu indah-indah. Masyaallah. Barang neuleuh aya awewe semampai, mata akureun mantep banget. Ngongkong saya teh aduh mantep. Susu nongol. Kahayang mata kan eta. Neuleuh urang negro. Hideung amat. Jariji aing mah. Mata watak eta teh. Lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah, nu goreng buatan Allah, nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu, mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah, bawa nu goreng mah bisaeun ibadah, sedengkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah. Urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung. Je ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah, ulah leuleuh zahir, sakadar leuleuh zahir mah gampang. Urang kuari jadi jelema sugi aya di urang, gagah aya di urang, kasep aya di urang, bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli. Zahir mah gampang, tapi nyana cintaeun teh ka Allah. Tapi lamun urang dititah mika cintana kalau dicintai ku Gusti Allah hararese. Kapanggih jeung nu hideung. Jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat. Ka jelema bager jasa menyapa luar biasa. Jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan. Ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah. Engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah. Sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din. Teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis. Mulai urangna cinta ka Allah, awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu, tapi di jero hatena mantep jasa. Mulai urang cinta, digedeung gegereukeun ku batur. Heuy, sia kasep-kasep kawin ka dinya. Maneh mah teu nyaho rahasia, capitannya lain lagi dong. Aduh, terus dia masuk aju karang itu di agama aju kacapitan. Lain itu di deuleu batinna, masya Allah. Urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh geulisna, teu neuleuh kayana, teu tapi neuleuh agamana. Borojol boga budak, masya Allah. Budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae, maca sholawat bae. Dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah, tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar, bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV. Dihareukeun ka TV teu daekeun. Masya Allah, bahagia aya naonna dia budak. Mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif, ba, ta, sa, jim dan lain sebagainya. Teu kebal haju bisa maca Quran, nikmat. Gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanarik, "Abah, ayo ka masjid, ayo ka masjid, ayo ka masjid." Diajakan abah ku anak. Ji, cak abahna budak lain aing ngajak sia, dan sia ngajak aing. Ji, cakeuna aing izin ye. Tuh, bari tertarik ku budak, "Ayo abah ka masjid, ayo abah ka masjid." Tinggal lindungna tuh, budaknya tuh ngajakan. Ulah di TV bae. Heuh nya, wah, dibaheul kos kitu bae pagawean teh. Tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin. Masya Allah, ieu lain lalagaan. Nah, pasbar bisa tidik. Ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabala nukallifun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat pajacaknya nanti hese. Nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese, cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir
kudu mandi dan lain sebagainya. Berat amat di makom nama hampang. Geus datang ke hakikat jadi ceritakeun hakikat anulah. Bo berat amat di makom nama aja hampang. Oh lu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang makom didinya sia salat bagaimana teu khusyuk iraha khusyuk aing sih ya emang teu khusyuk aing mah geus kos kieu kaayana pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka surga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nu qalipun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung. Kesimpulan nama jelema iman ke Allah ke Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabun ieu taneuh datang katuur bobolok kot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takut taneuh wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalau lotor tuh tengah boh bararau kieu kek kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkana deuk dibalem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga mah ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nya tetep deuk dibalem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus nyengrek sempak geus aya di juru bae geus make naon heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing deuk mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nya teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuhan si mbah dikecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan bantah kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu ngai jelema ngusur atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan
Jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wayah mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku so ya kelek aduh sorangan anu bebersih urangnya sarua di neraka teh ngebersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah kebersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazana ma fi sudurim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak tuh kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya rangkula. Ente bisa kali ya sebab kumaha ente alhamdulillah kana rakaheun teh. Sakedeung ya kena ngaberesan kreditan doang. Panas, waktu lain panas-panas teuing. Keheng aing neraka. Tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga. Oh nya, saya langsung pengen tuh, cakep. Dongeng tanya di surga teh beres kan. Tuh si anu karang datang tuh, woi, dadah ka dieu. Bisa teh ka neraka, aing rada kebal, jadi neraka. Emang kurang gitu. Aduh, aing lah geus hese nyaritakeunana cakena. Aing tukang ngoyak-ngoyak simba cakena. Kasaror gak kabeh geus tah. Go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta teh mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari surga. Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya. Anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia kuai tungguan sia motor naon sia kuai nah disusul sia kuai ngunek-ngunek ngaran lamun sabar makan teh oh teu tihla bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia kuai kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia kuai susul sia kuai ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih kuai moal diberes sia kuai moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing seubel jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si mang eta ayo batur diondang aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu Penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ke kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Eueuh syirik dengkit nyidik teh aya. Sanajan aya kelas di surga, oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu ngulek-ngulek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di sorgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur kana apa akur bae di sorga mah penyakit nikmat jasa di sorga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus dina bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang aya
hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas teu luhur urang di handap atawa urang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud aya dem kita ya naon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabauna naonan kadeulina doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusi pankunganna nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan eueuh nu ngeunah di alam dunia mah sakira bangunan kos itu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sakira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya Pak hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar di handapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtihal anhar kuari urang nyeun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeulina mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeulina cai eta kumata padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing geus setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos kuari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger beungeut urang pa ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngredit titah diulang ngredit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kudu dikreditan ieu ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun jadi ujung-ujung nama kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang ke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganana urang kabehan asup ka surga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nyelap ayo si Edi kau mana? Orang di surga.
cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di ditu nage tidak nurut ta budak. Coba teangan coba kan sungai aya di pagar sorga. Oh tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung ya saya teh budak aing boga rarasana sana ke budak tak kana neraka ka jeung kuku mah gitu. Bukan di pasantrenkeun ban keur balik mah luluh ban sakola ban bebeja nama ka guru orang kan teu asup-asup di pabrik dahan malikan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasana sana aing mah coba teangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teh di deuleu aya jadwalna di teh Edi orang mana ya Cikupa coba iya tak wah bener iya anak abdi ya malaikat ya anak teh apa nama ieu mah neraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napan di ditu semal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek oh iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sekolah pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bayar loh agak satu jadi mah bukan mah sia dibersihan belan ada dia ente bisa bah minta dicepetkan gitu abah mana pananya di itu ayah saya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget ya nama sak mana heula gak jelas dan dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana ge ka sorga kene cakadina tuh nganggeheng mak tak ulah datang ke kos gitu pan sedih urang sedih masya Allah gitu masa bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام جعفر صادق وجزب إمام جعفر صادق wujida bil Husain salasun wa salasuna dhanatan dan temuan kalawan Sidina Husain apa tetelulan 30 warbaun wa salasuna darbatan dan babatan 30 pukulan ikhtalafulan perebutan ya ulama fiman qatalahu ing dalam wong kang ngabunuh ya manhu ing Husain faqala bagang ucap Yahya ibnu Ma'in ahlul kufati yaquluna utawi ahli Kufah kabeh iku pada ngararucap ya ahli Kufah kabeh ing labad innal ladzi qatala al-Husain ing satuhu kang ngabunuh ya ladzi ing Sidina Husain Umar iku Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas wala Yahya ngucap sabaki Yahya wa kana Ibrahim lan ana sapa Ibrahim ibnu Sa'id kang putra nang Sa'id yarwi iku ngariwayatkeun ya Ibrahim ihi ing dalam alladzi qatala hadisan ing caritaan annahu lam yaktuhu Umar ibn Sa'ad satuhna kalakuan iku orang ngabunuh ing Husain sabagi Umar kang putra nang Sa'ad wa qala Ibnu Abdul Barri lan ngucap sabagi Ibnu Abdul Barri innama nusiba qatul Husain ing basina dan bangsakeun apa dan bunuh Husain ila Umar maring Umar bin Sa'ad lianahu kana satuhna Umar kana iku ana ya Umar iku al-amira pemimpin alal khayal ing atas kuda iku mimpin ing atas jaran alladzi akhrajaha Ubaidullah kang metuakeun ha ing latih sabaki Ubaidullah bin Ziyad ila qitalil Husain maring perang merangan ing Sidina Husain wa amara alaihim lan mimpin alaihim lan maranta alaihim ing atas khair sapa Umar bin Sa'ad ki Umar kang betang ki Sa'ad wa wa'adalan ngajangjiakeun ya Ubaidullah bin Ziyad anna ayyuhaliyahu ingata ayyuhaliyahu ingata anda daakeun gitu pamimpin ya Ubaidullah wa yang Umar ar-raya ing negara Rai in zafara bil Husain lamun merkoleh ya gitu lamun merkoleh ya Umar bil Husain kalawan ngabunuh Husain wa qatalahu lan ngabunuh ya Umar ing Husain
bagana pitil kal khayalan ana iku tetep ing dalam mangkono jaran wallahu a'lam te Allah iku kang mauniga kaum apa kaum min Misra kang tetep saking negeri Misra wa minal Yaman lan saking negeri wa minal Yaman lan saking negeri Yaman bagana Sulaiman lan nasaba Sulaiman ibnu Kinnah yaqulu nyaritakeun terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang nu nami Sayyidina Husain radhiyallahu an. Saur Imam Ja'far Shadiq putra daripada Sayyidina Husain anu anjeunna salamet lantaran teu milu perang sebab anjeunna teu damang rahasia Gusti. Timbullah ti Sayyidina Ja'far Shadiq para kutubul aulia, para wali, para ulama. Mun saat eta ku Gusti henteu digeringkeun beak kabeh. Sep zuriat Rasulullah. Anjeunna nyarios begitu dibawa mayit Sayyidina Husain seungit ambrang-ambrangan pinuh ku getih. Getih teh seungit, getih teh seungit. Ahli Allah maka kitu. Aya waliullah dibunuh di zaman Syekh Dakob. Ngocor getihna. Getihna teh ngalapad Allah we. Allah, 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 Allah. Masyarakat heran. Getih ngagambar sorangan Allah, Allah, Allah. Nandakeun bahwa di awakna ieu pernapas teh diesiku Allah 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 Allah. Di urang lamun nyarita kos kitu kumaha sih meureun tilok ngobrol, meureun tilok ngaji ngobrol nu penting-penting sare biasa. Haju kok bisa kitu atuh per detik alam nangis boga dua alam nasut aya alam lahut pan alam teh dibagi aya alam nasut aya alam malakut aya alam jabarut aya alam lahut. Urang lamun ngaji ilmu batin teh dipetakeun heula nu bakal disorang ku anjeun teh alam teh ieu alam sekupi naik alam apansa atuh di bejaan heula nu mentak dorekat sapi jelema anu ulah sok ngomong-ngomong torekat ge lantaran mandul kena isin kadengena sebab naon digambar awak teh ye maneh teh ti alam ye mun ieu nu digawean tah ye lulus bakal naik maneh ka alam malakut. Di dieu alam malakut teh alam malaikat. Jadi urang manusia tapi cicing di alam malaikat. Ai alam nasut mah alam nasia, alam manusia loba poho. Ieu mah alam urang. Mun urang kieu bae teu diopenan atuh sakikieuna bae. Dibere ilmu takabur, dibere gagah sombong, dibere jabatan teu jujur. Neraka tah alam nasut. Mun ieu cek guru di pigawe tah ieu heula ieu naik ka dieu bisa maneh bakal pindah alam ka alam malakut. Geus aya di alam eta alam malaikat. Saumah malaikat eta nya nama terus bae ngalaksanakeun parentah Gusti. Teu pernah bae maksiat setik-ketik acak. Urang manusia tapi aya di alam malakut. Urang ge osok ngacepan aya di bulan puasa teh. Ya zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut. Artina sia nya zil mulki wal malakut. Sia naon artina zil mulki wal malakut? Atuh teh nya dibaca tapi teu nya subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati was sultani wal jalali wal jamali wal kamali. Ada aya alam jamal, aya alam kamal. Sifat Allah nu bakal disorang ku urang. Jalal di mana, kumaha, jamal kumaha, dibaca ku kabehan. Bahkan Muhammadiyah ge maca. Maca jata mah ti Kangjeng Nabi.
Subhanallahil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali wal kibriyai wal jabarut. Aya alam jabarut. Aya di urang mah jabarutnya pabrik. Jabarut. Alam jabarutnya tina jabar alam pemaksaan Allah. Artinya kumaha? Teu boga daya upaya urang dipaksa ku Allah, lempang asa dipaksa ku Allah, diuk asa dipaksa ku Allah, nangtung asa dipaksa ku Allah, dahar asa dipaksa ku Allah. Atuh eueuh ikhtiar, geus teu main ikhtiar urang mun datang ka alam eta. Saha eta? Para kutubul aulia. Geus teu boga rasa dirinya mah, mentak leutik dunia ta. Hayang ke Mekah, Mekah dideketkeun, lengkah trek. Jabarut Allah, pan. Jabar Allah, pan aing maha jabar. Sia geus datang ke alam eta. Atuh hayang ka mana sia? Hayang ke Mekah, deketkeun Mekah, tek, lengkah, tek. Itu hayang balik deui cek cenah ka Cikupa. Di Cikupa dideketkeun. Ka pasar, hayang ka pasar. Iya, didinya tah loba rambutan. Anggeus datang ka Cikupa, hayang ka mana deui cek cenah. Atuh abdi mah kumaha Gusti bae, kertek sia hayang ka mana? Hayang ka Bali Gusti. Naon tuh ka Bali? Neuleun nu sataranjang. Ih, ai sia turun deui ka alam nasut deui. Atuh sia kunaon hayang kos kitu atuh cek Gusti. Turun geus di alam jabarut. Turun ke alam malakut, turun deui ke alam nas. Loba jasa malaika wali nu turun, turun lah. Turun bae teu mamrih, mentak sensitif kewalian. Bisa naik keur lempang, keur diuk, keur ngaji, keur ngobrol, keur sare, keur maca Quran, keur tafakur, angkat, set. Kaget di alam eta. Ai. Tapi teh kabita deui turun deui. Tak istiqomah ya khairun min alfi kawab. Hese jasa. Sok bae aya santri ngajar ngaji ya, ngajar. Boga santri 20 30 istiqomah nikmatnya eta. Boga kanikmatan kajen kuku mage. Isuk-isuk maca riyad. Berang sorogan, sorogan. Sorogan mah kos gitu, Pan. Itu pugu, mun kadang kubat terus ngaji tah naon tah sih. Kos kita mah labjak teu kartieun. Nikmat tah. Datang ke asar salat ngan Allahu Akbar. Eta bisa kitu 10 tahun atau 5 tahun kanikmatan aya. Naik derajat. Jol bae Golkar. Assalamualaikum. Salam. Ulah cicingan. Ieu kan negara urang. Tanggung jawabna kan urang. Atuh lamun kiai cara ricing bae umat teh kumaha. Jadi kepedulian orang teh diterapkeun agama teh lain ngan di pondok pesantren bae tapi jang umat. Ieu bahaya akibat kiai cicing bae kos kiai. Nu mantak hayu peduli geus pokona urang mah niatan lillahi taala. Allahu akbar. Mah sakadar masukan bae mah balik bae nya helanan ke urang gampang ngobrol deui gribel we 2 juta. Balik nyana gede oge nya. Ji giraha ka deui nya. Mantep oge. Menang seminggu. Waalaikumsalam. Ngobrol geus rada hangat geus. Rada hangat. Anu tadi atas dohor. Ila manala ila amilin wa dan jang pre heula. Kamu 2 juta bagona ieu. Berangkat geus. Iya, peduli. Jadi urang teh kudu babarengan. Jadi urang teh kudu duduk sama tinggi, duduk sama rendah gitu, berdiri sama tinggi. Jadi umaro dan ulama itu aya konsep kudu babarengan. Betul lamun umaro ieu teh jeung ulama tuh bahaya. Pokona mah lamun umaro henteu dibarengan ku ulama atuh ieu korupsi ngan ulama doang, ngan umaro doang. Bisa gitu bah, aya ulamaan bareng.
orang tertarik geus pokona mah teh mah ngadoa bae lah engke ieu aya putaran ieu nan ngaranna itu kampanye geus kieu mah asal datang ngadoa balik geus ke dijemput geus pokona geus kakitu bae geus ieu naon ieu mah penting urang berjuang sakitu geus berjuang kiai geus pokona mah atuh mangga atuh dicabut kuari kanikmatan kiai nu tadina isuk-isuk maca takrib hampang jasa paslun tawi iki ku si pasol ale tetep bilang kuari barang 2 juta jatuh paslun utawi iki cak santripan heulai mah lulu heran guru urangnya Golkar eta teh karasa aing mah nyaritakeun teh ulah deui maksudna ieu agama teh lamun kitu ngagarelok eta teh kos kararitu kabeh ge anu tadi anu lawalu perintah jadi bapak kote warman balaka eueuh tak kuari mah gandeng sia geus hafalkeun kos gitulah cak kiaina keneh gandeng cak kiaina geus ngajing soroganna ka ditu we geus teu daekeun waya ti sata sarapan teh nu huruf iku sakang huruf pae albawal nu gandeng terus teh daekeun gaji amil teh dicabut ku Allah nikmat magahan ngaji dicabut ku Allah nikmat salat aja ku batu salat teruskannya ai mama ka mana rapat wih guru urang rapat budak aing getek gede kiai rapat getek gasa aing masyaallah karim kiai rapat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah mati kiai-kiai yang rapat ajur-ajuran tah ieu ulah cak aing ulah ngaraji bae ieu geus ambalaya ka dituna ambalaya cak kiai teh cak usadat cak kiai teh ilu kitu bae ieu teu boga sekupi dia sekupi masyaallah karim ya sejasa istiqomah tadi cabut tak ya cerita alam tak jadi bisa bari dahar tapi zikir tapi ulah coba-coba ya mah lain hayalan ke dahar coba majikan lah kak kok dahar sih gitu amat aing luar na dahar aing hati nama zikir pan kitu amat jore ja kadeleuna sia mah teh nyaho aing ngaji di Cilongok cak majikan lah bebeja pan kakula ka haji jadi edan kiai bareng ngaji ka Cilongok edan atuh encan wayahna mah ulah heulanan di alam nasut bae ulah sok leulempangan ka alam malakut ieu mah keur dongeng bae aya jelema pindah-pindah truk zahirna kadeleuna biasa bae biasa ngan paling rada cicing bae paling loba di imah bae sibuk ieu hatena ku ka Gusti Allah wayah katatamuan mah biasa wayah tutulung biasa wayah ngariung biasa henteu nyengker eta mah da zahir ieu mantap kudu aya guruna amun guruna eta kos kitu tah di kamar bae buceun eta mah haji eta mah geus di kamar wae kunaon tuh lain jadi wali jadi kegrogol guruan awas nih adek besi aya guru ge besi aya nu totorekatan ulah ieu kula ieu mah lantaran kunaon ieu lantaran kamari di Jawa Tengah dibawa ka dieu di Jawa Tengah ieu kieu kunaon nyana cenah kiai zikir bae teu urun-urun zikir bae pan zikir mah jadi tumakninah kok jadi edan jadi zikir mah ala inna bi zikrillah tatmainnul qulub Quran teh ngajamin tenang, tentrem. Kok ieu jadi edan? Ditanya, menang guru ti mana? Menang ti mujarobat cenah teh. Aing budak jadi dukun kana ieu budak. Ulahnya wirid-wiridan nu dina buku teh digurukeun ulah sanajan sholawat, sanajan zikir, ulah ayat-ayat Al-Qur'an teh digurukeun mah bahaya komo norekat. Jeung torekat ge jeung deui lah maningan ulah
daripada engke acak-acakan engke na neulean tingkah batur lain ngabeberes diri macaan tingkah batur bahaya tungtuna jadi ngomongkeun batur lain gitu jangan rekat mah lain ngomongkeun batur ngabeberes sorangan engke sinarna timbul sorangan geus datang ka mana nyana lobana zikir ka Allah jeung ngalepaskeun duniatna lain ngomongan batur lain naon kitu ngaranna suudzon ka batur tah eta dina masalah ibadah ka Gusti Allah beuki jauh beuki deukeut ka Gusti beuki deukeut beuki nyingrai pandit diteropong ke ku guruna aya nu salah di dinya teh toel salah sia lain kitu mentak kudu geus bisa ngaji heula lantaran engke moal kaburu macaan Fathul Muin moal kaburu macaan Fathul Wahab moal kaburu sibuk kunaon ngaleungitkeun ria ngaleungitkeun ujub leuwih beuratan keneh pagawean eta batan macaan Fathul Muin jeung kitab-kitab nu saja engke mah di tarekat teh telok maca kitab maca koran ya namun kena kieu terus telok maca kitab majalah pemembang sanu pingping na kadelu majalah eta kos kieu mantep ya cek kena ieu eta hari tarekat zaman kuari teh kos kitu arolol jadi lain ningkatkeun ibadah endahan loba maksiat entak sing kade ulah ancub nu kitu engke ge urang saeutik-saeutik ku ngaji ngadengi ngarenyet sorangan hate sieun heula kana haram resep heula kana sorga eta teh kitu heula lantaran urang mah pan ieu mah ngaranna ge TK budak leutik teh lamun dibere bodrek langsung bungeun tapi bodrek sin amis eusina mah akur obat keneh urang gitu pan aing geus luhur mah tadi hayang ka neraka embung hayang ka sorga teu hayang naon jaminan anu mantek sia embung ka sorga cak Gusti Allah asupkeun abdi ka sorga lompat abdi ti sorga Gusti lain sorga harapan abdi meureun sia masieun ka neraka teu Gusti cirina naon sia belum abdi ka neraka moal kudu ngejak saeutik-eutik aja atuh sia hayang naon hayang nu nyieun sorga jeung neraka ka Gusti kiriman aing kueh cucur ku sia teu hayang aing mah kiriman ku sia cincin embung aing mah hayang naon hayang nu boga cincin eta dikiriman kue dan lain sebagainya embung hayang naon hayang neuleus senyum nu nyieun kue teduh hatiku bila memandang senyummu masyaallah ta eta teh keur carita dunia. Nah, iya, Ja'far Shadiq Kutubul Aulia. Oh iya, orang Ja'far Shadiq. Anu timbul ti Syekh Ja'far Shadiq ka dieu para kutub, para wali. Terus ti dieu ieu sumber kewalian teh ti Syekh Ja'far Shadiq. Tak didele silsilahna ku Gus Dur. Coba silsilah kumpulkeun muktamar thariqah dibahas thariqah Satoriyah, thariqah Utsmaniyah, thariqah Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Coba silsilahna apalin Gus Dur. Salah nih Ghair Mu'tabarah. Tidak bisa, tidak itu. Coba ini salah. Nyaun Gus Dur mah seluruh silsilah tarekat nu aya di urang. Waskito disebut. Dah, jadi nyana teh guru thariqah, murid loba Gus Dur dikira. Ulah dikira murid Gus Dur teh loba jasa. Lain bae di Indonesia, di Baghdad, di Mesir, murid Gus Dur teh loba. Masya Allah. Di mana kanyahoanana? Rahasia dong. Nah iya. Ja'far Shadiq. Nah kapanggih wujida pi wujinan gitu naon ngawujir wujida bil Husain kapanggih di sirna Husain salasun wa salasuna panatan 30 cacagan. Di awakna aya 30 luka. Masya Allah. Wa arbaun wa salasuna darbatan 34 urut nenggeulan. Ya Allah, dianiaya. Nyeri henteu. Sina Husain karasa nyeri henteu. Kanyahoan henteu na kaimpi ku Syekh Ja'far Shadiq. Begitu kaimpi abah eta dianiaya sakitu luar biasa na nyeri.
nikmat cek Abah mah hayang hirup deui hayang perang deui hayang dicacak deui ngeunah jasa ieu teh lain nyeri lain ngeunah ku asing ngeunah nikmat ngeunaheun jasa Masya Allah ngeunah eta teh hese nyaritakeunana urang mah pan guari teu kaharti lamun urang nyaritakeun salat ngeunah teu kaharti urang mah nu ngeunah teh cak letah eta sia dahar ngeunah wah opor mantap urang mah nu kitu ngeunah salat teh ngeunah zikir teh ngeunah maca Quran teh ngeunah aya ngeunah kana sora lain eta di balik eta teh aya kenikmatan anu hese dicaritakeunana nu hese dicaritakeunana nu moal bisa nyaritakeun kecuali hanya jelema anu ngalaman tak etalah jelema nu deukeut ka Gusti Allah mentak dirangkum besi salah ieu silsilahna ayalah mutamar thariqah eta silsilahna tak besi aya nu maot kemudian hirup deui nyana atawa geus maot tapi nyana teh nurunkeun eta kan guar mutabarah ki muslim benda kerap menang thariqahna ngeunana langsung ti Syekh Hidayatullah Syekh Hidayatullah ngawujud deui di beat Syekh Hidayatullah na geus maot ki muslim benda kerap nah wujudna wujud hisi eta teh teu bisa nurunkeun tah jadi mun kuari aya silsilah thariqah ka kiai muslim benda kerep goer mutabarok naon sababna teu meunang nurunkeun sebabnya na meunangna ti nu maot aya aturan-aturanana jeung deui aya mah ijazah tarekat kudu mencet embe kudu make mahar ieu mah lalakonna kos ngaji amil bae ngaji amil geus tabat si Aceng mencet embe nya sabaraha kiai atuh sabaraha bae bebeja ka abah 10 gitu naon ceknya na atuh teh mah garong bae meureun kiai aduh aya nu nanya teh ka kula kiai anak teh tamat amil jadi tah masjid embe bener eta keur ieu cenah ngaji Quran tamat masjid embe deui heeh pan loba amat masjid eta naon mancuna oh ngancing teh kos kitu ngancing jadi lamun can dikancing eta teh pabelsak bae lamun geus dikancing waktu hebat mantap kancingna gede deui mun embena 5 kancingna gede berarti eta hutangna beuki gede engke eta mah bahasa kolot baheula kancing ngaranna pokos jelema muriang aju non kitu ngaranna menta ka urang sareat cager mawa bakakak eta kancing lamun teu dibakakakan muriang deui sakitu ge dibakakakan muriang deui tah mah hayang bakakak bae meureun ge kumaha sia bae eta mah atuh tah kolot baheula ieu geus teu kudu atuh lah aya bisi rugi mah nah waktu lapu perebutan para ulama piman qatalahu soal jelema nu ngabunuh ka Sidia Husein aya sababaraha kaul ieu teh kaul kahiji faqala Yahya bin Ma'in ahlu Kufah manyaritakeun cenah yen nu ngabunuh ka Sidia Husein teh ngaranna Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tapi cek Yahya wakana Ibrahim bin Sa'id yarwi nyariwayatkeun kana hiji carita annahu lam yaqulu Umar numayahan mah lain Umar bin Sa'ad wa qalu waqala Ibnu Abdul Birri cek Ibnu Abdul Birri inna manusiba qatul Husain ila Umar ainu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan dibasakeun ka Umar bin Sa'ad sebab saat eta Umar bin Sa'ad sebagai panglima perang dianahu kanal amir alal khail pasukan berkuda panglimana adalah Umar bin Sa'ad allati akhraja Ubaidullah anu dikeluarkan bala tentara tersebut ku Ubaidullah berangkatlah atas perintah Ubaidullah sebagai gubernur Ubaidullah bin Ziyad untuk perang itu diberangkatkan ke Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur untuk memerangi Sayyidina Husain beserta para tentara wa amara alaihim Umar bin Sa'ad nu jadi panglimana adalah Umar bin Sa'ad adapun nu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan panglima perang nyana geus dibangsakeun lah ngabunuh teh ka Umar bin Sa'ad saat eta Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur Baghdad na ieu untuk naon menjanjikan aywaliyahur rai lamun maneh in zafara bil Husain wa qatalahu mun maneh perang jeung Husain bisa ngabunuh jeung bisa menang maneh bakal dijadikeun bupati atau gubernur di negeri Rai
wakana pitil kalkhoil anjeuna di eta kuda nu ngabunuh nama lain anjeuna sabenerna mah wallahu alam qaumun min Misra di golongan pasukan berkuda teh aya orang Mesir wa minal Yaman aya orang Yaman na ieu lah ngan dipimpin ku Umar bin Sa'ad kabeneran terbunuhlah Sayyidina Husain dibangsakeunlah nu ngabunuh Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad maksi keneh berlanjut wa kana wallahu a'lam bissawab.